tas 1000. Upami ieu eta 2000. Upami ieu sabaraha? Tatanya wae nek meuli moal kara. Moal Kang Haji Asep mah ka dieu teh bade tatanya hungkul. Dikadek sia ku aing. Si bapak. Sep, mana kopi teh? Kopi naon ai bapak? Tadi bapak miwarang ka Asep, meser kopi. Mana ayeuna kopina? Henteu oge. Aduh, iya budak, letik-letik keselengotan. Oh nya bapak hilap. Aing mah pejuh teh ku kieu-kieu teuing. Bae ayeuna mana geus duitna? Ku Asep teh ditabungkeun Pak tadi teh. Ditabungkeun ka saha ieu teh? Ditabungkeun kana beuteung atuh Pak. Mun Asep gede pan bapak oge bahagia. Asep ku aing sia di pahala. Si bapak gak ngamuk. Bawa tedecan. Bocan. Aduh, geus kasep ieu ameng ka mana nya? Aduh. Si kacang. Sampeukeun ah. Kacang mana ke naon di dinya? Aya Asep. Ya kenapa satu orang mah? Naon coba mana? Ya heueuh atuh mun urang teu napas meureun urang teh kepaeh. Masih awe lah. Ih sia mah nya mun aing paeh ke meureun maneh sedih. Masih awe lah. Ari Asep kunaon? Padahal mah urang mah jalmina bagong, baik hati dan tidak sombong, malah aadatan kitu. Masih awe lah. Tuh nya maneh mah urang can paeh oge geus ngabaung, komo deui aing geus paeh eta bari kokosodan deui. Teuing maneh we ah. Bae we urang mah nek balik Ulah teuing ulah. Daripada urang di dieu oge maneh mah karang ngabaung. Teuing maneh we cang. Geus ayeuna mah urang ulin yuk. Embung Nah make embung. nu urang ulahkeun ulin jeung maneh. Nah make kitu. Kamari manehnya gelut jeung Pak Haji. Henteu ge. Heueuh, Iya. kamari. Jujur we ka urang mah sia mah. Urang kami belut jeung Pak Haji. Kabablasan. Atuh anu urang ulin panduan ke 2 SD. Naon 2 SJ teh? 2 si Joli. Ning maneh ngaku ar urang teh 2 sejoli ti iraha. Kan ti budak. Nah, atuh maneh make gelut jeung Pak Haji. Cang abdi teh poho cang. Poho-poho sagala. Pokona mah urang mah teu narima, Sep. Nah make teu narima. Ya heueuh atuh urang teu narima. Pan ar urang teh 2 SJ, da urang ge hayang ngiluan meureun gelut jeung Pak Haji. Mun aya urang mah meureun rame gelutna. Sia mah goblok sugan. Nyata nek mamatahan aing, ning maneh ge hayang milu. Ya heueuh lah, maneh mah sok seneng-seneng sorangan, pan ar urang teh 2 sejoli meureun. Maaf. Geus we nama urang ulin. Nek ulin ka mana? Mau kala. Hayu. A few moments later. Urang mah capek rek diuli dieu we Pala. Kacang ka dieu kacang. Embung aing embung. Oh ya ka dieu kacang. Embung maneh we cing. Yeu. Eta budak ngeseukeun. Tuh tempat ku maneh naon? Pahala. Hayu urang angkat. Hayu. Keula dicarekan moal kuno bogana. Moal atuh piaku dicarekan ku bogana moal. Maneh mah kos nu heueuh kumaha mun ke dicarekan. Moal cang iman wa Asep. Nya nunggu maneh.
Hayu bro. Sok atuh maneh nu naik. Ah embung, pan ieu anu wa maneh. Cewek cang nu naik. Ah embung maneh mah kos teu nyaho pan urang teh teu bisa naik ka tangkalan. Basa harita ge keur naik tangkal toge urang teu bisa turun sia mah kitu. Maneh nu naik nya. Oh atuh. Gitu atuh, urang sok nagog. Sayap geus can. Gijan ai maneh ih loba sieum. Aya naonnya sagala ramai dengan aya nu ngopala. Aduh, bagoy. Aya Mang Sohib euy, manek balik. Ah, Kacang, maneh ka mana? Ka dieu. Mang Sohib. Biasa Mang kacang manek ameng. Ulin naon maneh sorangan wae. Ah biasa Mang erek anyang-anyangan kacang mamang. Alus ulin teh kitu. Anyang-anyangan kade ulah ngaan pala amangnya. Moal Mang, moal kacang mah moal wani, maling pala amang. Pan kacang mah budak bager, cek mamah bapak oge. Terus ulin teh kitu. Mun aya nu kanyahoan ngalapal amang, ku amang diguyur. Heeh, alus Mang. Kacang mah setuju kitu teh tuman barudak-budak kitu teh Mang. Heeh nya eta. Nah make ulin sorangan. Henteu sorangan Mang, duaan ulina oge. Saha maneh sorangan oge. Duaan Mang, duaan. Saha ieu teh? Jeung si Asep Mang. Oh, si Asep anak cenah sih. Heeh, eta si Asep eta. Ade eta budak teh rada bangot. Ah henteu si Asep mah bager, jeung kacang mah 2 SJ Mang. 2 SD teh amang mah teu ngalateti. 2 SJ teh 2 sejoli Mang. Aduh, budak zaman ayeuna aya wae. Mana si Asepna ayeuna? Si Asep mah Mang keur ngalapala tuh. Oh, keur ngapala. Aing keceplosan. Kene balik we ah. Naon? Ngalapala? Astagfirullah. Kacang, eta budak malah kabuan. Asep, turun. Ieu malin Asep gajah. Oh, gajah. Gerak juga aja. Naik kana tangkal. Asep sia, turun. Teu tek ngebohongan kolot. Ente Mang ieu mah gajah oge. Ayo adi maneh kurang dirojok sia ku gantar. Asep turun moal ya. Mang ampun Mang, ieu mah Asep Mang. Asep turun moal ya. Mang ampun Mang ya, kena liang waduk. Ampun ieu mah heuh Asep Mang. Asep turun moal. Ampun Mang. Ah. Aing Mang Sohib aing dendalin bikang jalu dicolokan gobloy. Sabodo ting. Ayo butuh gitu. Ampun Mang, kamanakeun ieu Mang ih. Iya ampun geus ampun ieu. Ku aing sampe jakeun ka indung bapak aing. Jig bejakeun kurang ditungguan.